Datangna sore teuing jadi kabeakeun sambal urang pas ka dieu teh. Sambelna teh di dieu teh aya 4 jenis macam sambal kabeh neunggar besti ladana teh. Sambal leunca, sambal tarasi, sambal cikur jeung sambal hejo. Menu andalanna mah aya ayam goreng, geus kitu teh sate marangi jeung aneka jenis asin-asinan besti. Pokona ieu mah kabeuki orang Sunda. Seperti biasa temana prasmanan engke cokot besti pas mayar ngahulang heuh. Tapi kalau besti urusan harga mah kategorina masih kene kabendag sararea tuh tingali. Urang teh kategorina pecinta Rosalinda nyaraos nyalada tapi nyobaan sambal di dieu mah aduh besti aslina kuatkeun ka Marbai Cipanon. Nampol pisan ladana besti komo ieu sambal leuncana asli gramun ka dieu cobaannya. Bari jeung lada ge besti dikeureueuh we da ieu teh aya kabeuki urang atuh peuteuy jeung jengkolnya ditambahan asin digalokeun jeung sangu komo daharna di tengah sawah. Ditiup angin sepoi-sepoi besti heuh seger pisan. Pokona mah balik-balik langsung kerokan we da urang mah heuh faktor usia teh geuningan. Tapi tempat mah kategorina ngeunaheun luas lega geus kitu teh besti hargana oge masih terjangkau tuh tinggal ku urang di spillnya ameh teu kabalejog. Tuang raos pemandangan jos mata kudu nyobaan ka sambal raos ieu teh di Jalan Raya Cipatik Soreang. Parkirana oge lega besti pokona mah patokanna sabelah SPBU.